nya sanajan hampir kalolobaanana geus teu peduli kana hukum haram, teu peduli kana hukum doraka, nu penting batina gede. Kan lumayan meulina 20 ti ditu jualan 25 dijual 50, lumayan lain lumayan deui 100%. Naon modalna? Nipu nya puguh-puguh nomor 3 dibejakeun we nomor 1. Sabaraha ieu asahan gurina teh 25, naon merekna? Ye contona tehnya. Anu meulina teh teu apal, boro-boro apal merek naon, merek asahan, merek gurina, ngasahna oge tara contona teh. Kesempatan cek tukang dagang teh ieu jiga teu apaleun ieu nu barang beuli teh. Mang anu biasa merek ieu geuning teu aya, nuju kosong jang nu kitu mah barina ge ieu nu nuju laris mah ye contona teh nu saena nya. Dibeli we puguh nu kitu mah kumaha nu butut lamun dipake ngasah teh kalah erep geuning si asahanana teh jiga ngasah dina keusik. Conto ieu mah nya conto. Contoh tak sapertikeun kitu nya, lamun ngange jalan nipu eta teh doraka hukumna haram. Kajaba lamun bener kitu bahwa merek eta teh sae, tuluy hargana mahal, dibejakeun mahal, ari henteu nipu mah nya henteu doraka. Wa yahrumu bahasana ge al ayyagussa haram nipu. Sambungkeun sareng dina nazom. Haram khianat, takeran jeung timbangan, berarti nyambung kana lapad sabadana au yahuna haram khianat. Ari khianat teh henteu kapercaya, cidra nya di urang mah geus jarang ngupingna ge bahasa cidra teh hianat nya. Sapertikeun ka ayyukhlifa wa'dahu, lamun barang jual teh sok dicampuran ku janji, dicampuran ku sumpah. Sok aya geuningnya nu ngajual teh mang sabaraha ieu barang teh 50 sing demi Allah na oge nya geus jadi lalab sakapeung mah da geus biasa nyebut demi Allah na ge nya. Wani diriungkeun cenah, padahal mun diriungkeun da moal wani ieu eta teh nya. Haram eta oge nya cidra dina naon wae nu bisa dicidra teh fil kaili teh dina kael nya. Naon ari kael teh? Ari kael teh di dieu mah dihartian takeran. Di pasar barang atawa dahareun nu sok ditaker teh diantarana beas nya. Gemuk osok ditaker terus jarang aya nama di kilo nya. Nu sok ditaker keneh nya. Geus jarang aya nama nu sok ditaker teh. Lamun nu bercair naon berarti bensin atau minyak tanah. Ngan ka urang mah geus teu pati usum minyak tanahnya aya keneh tawa. Tah. Ayeuna bensin rek naik ya, meureun eceran jadi 20.000 mah. Bulan Maret cek beja duka, tapi mudah-mudahan henteu nya. Takeran dina takeran, kumaha khianat dina takeran? Panakerna lamun zaman baheula mangkan tina eseng nya, atawa mun zaman ayeuna mah tina besi, ngan pedah si besina atawa si esengna teh dielokeun ka luhur. Ayeuna oge urang sok ningali
lamun di tukang es nu sok make cipati jeung gula teh es naon ngaranna? Estel. Es dawetnya, es cendol. Panyiuk gula, nah tapi eta mah henteu nipu nya, da kaciri. Panyiuk gula na teh ku sinduk nih, tapi sindukna teh sok dikentopkeun, diratakeun. Nyiuk gula teh jiga loba nyiuk nama padahal sindukna rata lamun sok ningali manya, tapi eta mah henteu nipu ngan paling oge amih disangka loba gulana, jadi sababaraha sinuk puguh sinukna kumaha rata. Lamun baheula mah nu sok ditaker teh sapertikeun huripan nya. Huripan disiukan ngange batok. Disiuk ngange batok, sok hayang apal dihitung siuknya. Dihitung we loba. 125 sok atuh 5 siuk. Siukan kadua mah kan sok aya liangan di handapna teh diasupkeun ta ieu naonana eung. Duka nu mana na diasupkeun. Jadi pas nyiuk teh katamahan ku naon? Ku ramo, duka ku curug, duka ku jajangkung. Atuh otomatis bakal jadi saeutiknya. Lamun ngahaja-haja diasupkeun teh karena rek nipu, karena rek hianat, doraka. Muntangan jero teuing nepi ka luhur nya. Eta ge doraka sami dina takran. Wal wazni seueur nu sok ditaker mah nya. Sareng dina timbangan kiloan nya. Ari di urang mah ngilona teh kan katingali nya. Bahkan nu sok nangtukeun 1 kilo 2 kilo na teh nu meulina nya. Tukang dagangna mah geus teh kabagean. Meuli bonteng 1 kilo. Cek nu naon ngajualna teh enggeus encan cek nu meulina teh da hayang naon hayang loba daripada cekcok nya geus atuh sok cenah mere saware tungtungna teh kitu nya asalkeun pada ridho aman eta mah nya ngan lamun tokona biasa nanya tapi henteu kabeh tokona toko gede kiloanana sok naon kahalangan ku barang-barang lamun di pasar mah bangsa beas atawa nu sejena eta teh terkadang kiloanana teh sok diganjel atawa dibeungbeuratan nya hanapun kan lamun kilo entog teh mah sok make besi nya tah sok nancep we beusina teh di dinya tara dicokot-cokot geuning sebagian mah henteu sugan dicokot heula tuh tingali akur henteu tapi geus aya we di dinya sabaraha saparapat nya ganti ku saparapat heula ka dinya cokot nu etana nya jadi henteu dicokot heula tapi nu ieu mah aya di dieu nyokot nu saparapat ka dinyakeun ta anu di dieu aya dicopot amih teu katingali ngagujlegna pugu dihanap geus dibeungbeuratan dielas eta teh diakalan nya jadi can ge neuneun bawang lamun bawang teh mah can ge neuneun geus berat geus pak angkog kitu nya teu pira eta teh nya satengah on atawa kadang mah saparapat on nyokotna teh nya nguranganana teh lamun diduitkeun ge paling oge 1000 2000 nya 1000 2000 teh lamun nu meulina hiji nya ari nu meulina loba mah nya bakal loba tah sapertikeun nu kitu eta teh termasukna yahuna fil wazni khianat dina timbangan dina kiloan